Penak dijing cimot. Urang ngupingkeun cariosan Yusuf sareng dulur-dulurna nu ngahampura jeung mika asih dulurna. Teteh, hayu cerita Yusuf teh kumaha? Hayu, urang teraskeun ke, tapi urang nyauran heula rerencangan nu di bumi. Oh, hai. Kasadayana, hai. Rerencangan nu araya di bumi tepang deui sareng Cimot. sareng Teh Rita. Sok ayeuna mah urang caralik sadayana nu di buminya. Urang teraskeun deui caritana Yusuf sareng dulur-dulurna teh. Emut keneh teh Cimot. Anu kamari teh si dulu teh nyelakakeun Yusuf. Tah, tapi kan enak mah Yusufna tos aya di Mesirnya. Yusuf teh parantos janten gubernur di Mesir. Mimpin oge ngatur kaayaan di Mesir. Tah kalaparan teh aya di mana-mana. Mesir ngajual gandum teh ka negara-negara sanes oge. Nah, raka-rakana Yusuf teh sabaraha Cimot? Aya genep apa 7 nya? 10. Ih, teueuh 10 raka-rakana Yusuf teh. Tah rakana Yusuf oge teras ka Mesir. Bade meser gandum. Si 10 nya tebih atuh da di Kanaan terus teu aya. Tah si nu 10 rakana teh teras ngahadap ka eta gubernur. Marehnana teu apaleun ka eta Yusuf. Soalna kunaon teu apaleun? Kan Yusufnya jadi kasep. Nya geus lila pisan tah. Yusuf teh geus lila teu papanggih jeung lanceuk-lanceukna. Jadi lanceukna mah pasti teu apaleun ka Yusuf. Ari Yusuf mah apal ka lanceukna, karaka-rakana nya. Tah ku Yusuf teh rek didoja. Hayang nyaho masih kene jarahan teu si lanceuk-lanceukna atau raka-rakana teh. Jadi Yusuf pura-pura jadi jalma anu naon rada-rada jahat gitu nya. Rek ngadoja na teh jalma anu bengis. Jadi popolotot maneh teh bari tutunjuk ka lanceuk-lanceukna. Maneh mata-matanya cenah kitu cek Yusuf teh ka lanceukna. Terus cek Yusuf teh geus we cenah ieu jebloskeun wae ka penjara. Tuh kan cek Cimot oge Yusuf teh ngahukum raka-rakana. Tapi eta mah ngadoja unggul Cimot. Urang teraskeun deui nya. Tah Yusuf teh saleresna mah tos ngahampura ka eta lanceuk-lanceukna. Pura-pura. Tah eta mah pura-pura dijebloskeun ka penjara mah da. Yusuf mah geus nyaah pisan ka lanceuk-lanceukna teh geus ngahampura. Terus menang 3 poe dikaluarkeun ti penjara. Nah, geus dikaluarkeun ti penjara terus sina baralik deui tapi geus kitu titah mawa Benyamin. Supaya manehna engke bisa panggih jeung Benyamin. Terus oge diminta ulah jalur janji. Soalna maranehanana geus dijamin dilepaskeun ti penjara eta. Tapi waktu baralik dina karung lanceuk-lanceukna teh si duitna teh diaduskeun deui. Oh, gitu. Tah pas kapanggih ku lanceukna teh sieun, aduh ieu naha bet aya duit deui. Eta teh waktu baralik ka Kanaan teh kakara kanyahoan. Reuaseun. Terus jabang teh kudu mawa Benyamin deui. Aduh mikir kumaha carana nya ngolo Yakub supaya Benyamin bisa dibawa. Soalnya eta si bungsu teh dipikanya ku bapak Yakub teh. Oh, jadi si Benyamin teh kada dicana ka Mesir gitu. Mohon da Yusuf kan hoyong penak jeung adina. Tapi terus si gandum teh geus beak. Aduh, kumaha nya? Kumaha? Tah akhirna mah ka Mesir lintong nya. Ka Mesir deui kan kedahnya anak Benyamin. Ka Mesir deui, akhirna mah ka Mesir deui we, tapi ngolo heula Yakub. Bah Benyamin bawanya soalnya lamun teu kitu teu bisa meuli deui gandum. Tah tadi nama Yakub teh teu ngidinan mawa Benyamin, tapi kulantaran geus eueuh kadaharan jadi akhirna mah ka Mesir bari mawa si Benyamin. Begitu nepi ka Mesir, Benyamin langsung dibawa
ka Yusuf. Nah, Yusuf teh begitu ningali teh langsung aduh gitunya sedih ningali adikna. Langsung nanya, "Ari bapak bejana kumaha di lembur?" "Ieu adik nu pangleutikna teh." "Muhun," cenah. Tuluy weh. Benyamin mah dibawa dibere kadaharan nu panglobana tibatan nu sanesna 5 kali leuwih loba ti lanceuk-lanceukna. Waragnya cimot mah dikasih Nya Benyamin dipikanya tapi saanggeus gitu isukna terus baralik. Nya di karung-karungna oge tetep deui dieusian pinuh pisan ku gandum teh. Tapi terus dina karungna Benyamin mah dieusian limur. Terang tuh limur teh naon tempat cing? eut. Muhun tempat nginumna si Yusuf dilebetkeun. Tah saat tos tebih diberi tah ku para pengawal penjagana Yusuf teh. Karuaseun tah lanceuk-lanceukna teh. Ali si rakana teh saatan apalun eta Yusuf. Acan. Janten begitu titah baralik eta si limur diabuskeun kana karung adina si Benyamin. Terus we dituduh maunya cenah gitu. Waduh, cek lanceuk-lanceukna teh kumaha nya? Ieu kudu ditahan anu mauk teh. Eta reuaseun pisan tah lanceuk-lanceukna teh. Akhirna mah Yehuda teh maju. Aduh, Benyamin mah ulah ditahan, engke bapak bisi kumaonan. Mending we abdi gitu ya. Akhirna mah Yusuf teh terus balaka ka lanceuk-lanceukna. Yang manehna teh Yusuf. Aduh kacida reuaseunana atunya si lanceuk-lanceukna teh geuningan ieu teh Yusuf. Terus Yusuf teh nanya, "Ari bapak kumaha?" "Bapak mah sehat," cek lanceuk-lanceukna teh. Tah ngadangu kitu mah akhirna mah lanceuk-lanceukna teh nya atoh, nya sieun, nya reuas gitu nya. Terus we akhirna mah cek Yusuf teh tah kulantaran masih kena aya 5 tahun masa paceklik, geus we ayeuna mah bapak jeung lanceuk-lanceukna jeung Benyamin ditah pindah ka Mesir. Akhirna mah dibawa ka Mesir. Tuluy we sagala barang-barangna, sasatuanana, piaraanana dibawa pindah ka tanah Gosyen. Berarti raka-rakana handeuh ulun nya. Kampung teh geus jahat ka Yusuf nya. Padahal Yusuf mah bager pisan. Bager. Tah geus kitu teh ceurik we pa ungku-ungku, wah pagabrug-gabrug gitu nya. Nah, pas kitu mah kulawargana Yusuf aya di Mesir, bapakna Yusuf Yakub oge. Terus dibawa ka karaton nepangan ka naon rajana teh? Fir'aun ya. Fir'aun. Jadi keluarga teh kumpul sadayana. Tempel sadayana ngariung. Tah ayeuna mah urang oge kada diajar ti Yusuf kudu ngahampura. Kanu geus ngaroga hala ka urang, kanu geus nganyeri ka urang. Urang justru ngadoakeun kanu ka urang geus ngaroga hala teh. Siga Yusuf tos ku urang oge kadangkeun dina carita dinten ieu aju urang oge mikanya ka sadayana pilih ngahampura ya kitu nya cimatnya. Mohon teteh ari karenjangan ibu mi pinten-pinten ngahampura tuh biasa ngahampura tuh. Tah hayu karencangan di bumi oge urang ngahampura ka saha wae anu tos ngamika nyeri ka urang, anu tos ngaroga hala, urang silih pikanya siri asih. Hayu urang ayeuna mah urang uih yeuh Mohon tos sonten. atuh naon ya Dadah heula atuh dadah heula. Dadah.